Nama saya Nadira Nabila Putri dari kelas 12 MIPA 3 ingin membacakan pidato Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang sami-sami panjatkeun puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Nu dimana dina kesempatan liu urang sadayana atos dipasikan kesempatan kempau sareng ding kayaan sehat walafiat. Hadirin sadayana anu dipika hormat keun singkaring heuteun karatos nyaatos 6 tahun geningan urang gaya di dieu anu disebatkeun nuju menuntut ilmu. Ayeuna salaresna urang sadaya teh bakal pisah kalaleu mugia naon dimanfaatkeun ku urang sadaya kamu hal anu positif sareng aya manfaatna. Mungka amal sareng ibadah ibu sareng bapak guru anu atos ikhlas ngajar urang sadaya sina pinter.